Bu dibibita ya ku abdi. Sakalina istri anu netep salaki ku dedeh ku nyaah pahalana sami sareng ninggal Ka'bah. Ibu hoyong ka Mekah tos daftar teu acan gaduh artos teu rek sahanu mawa. Bari lamun daftar ayeuna hoyong hajian paling ngantosan 16 tahun. Bari belum tentu ku Allah dipaparinan nasib tiasa angkat. Terus henteu. Matakan ibu lamun hoyong ninggal Ka'bah ti ayeuna tetep salaki tong ngiceup-ngiceup. Polototan we tah salaki teh ceuk salakina keur naon maneh cicing keur ninggal Ka'bah. Sakalina istri anu nyium tarang salaki ku dedeh ku nyaah pahalana sami sareng nyium Hajar Aswad komo lamun salakina bari hideung mah. Lain Hajar Aswad deui eta mah tarang aswad. Malihan mah saur guru ti Sukabumi sakali nyium 70 dosa digugurkeun ku Gusti Allah sakali nyium bade diamalkeun moal. Tong insya Allah lah. Da biasana di urang mah insya Allah teh hartosna moal. Terus teh ibu ngaliwat ka imah tatangga cek tatangga teh ece sinang heula muhun insya Allah pan teu datang-datang. Pasok gitu di urang mah genti hartosna teh jadi moal. Ibu bade diamalkeun moal. Mun bade diamalkeun ayeuna tah cocok tiris-tiris balik ti pangajian kaleresan si bapakna teh henteu ka dieu. Ibu nepi ka imah. Assalamualaikum. Reket Waalaikumsalam. Geus di mana wae maneh? Cing lembut aja. Wangsul pangawasan apana ti walimatun nikah teh Asni sinareng adiki. Saha mubaligna teh Neng Nais ti Cipongkor meuni geulis pisan. Damaknya kasep. Kumaha cenah cek Neng Nais teh? Kieu apana? Kadek lamun aya nu sare hudangkeun heula. Mun aya nu nundutan gugahkeun heula bisi salah paham. Ieu mah keur ngaji sare atuh pas ka imah teh jadi kieu. Bapak saur Neng Nais saha wae istri anu nyium tarang salaki ku dedeh ku nyaah pahalana sami sareng nyium Haji Ahmad. Pak aya Pak Haji Ahmad di dieu. Oh. Hapunten namina dicacandak wae ku abdi. Tapi si kitu jadi kadek lamun aya nu nundutan gugahkeun heula. Apana saur Neng Nais teh saha wae istri anu nyium tarang salaki ku dedeh ku nyaah pahalana sami sareng nyium Hajar Aswad komo cenah lamun salakina bari hideung mah kalarasan bapak teh hideung. Malihan mah bapak saur guru Neng Nais sakali nyium 70 dosa digugurkeun ku Gusti Allah. Nya terus maneh rek kumaha? Ibu kudu pura-pura sedih di dinya teh, lainna sok nonton Indosiar unggal poe. Eta Indosiar unggal poe teu isuk teu beurang teu beuting, ku menangis. Pika sediheun eta film teh. Amalkeun meunang nonton teh pura-pura sedih hareupeun salaki. Apana saur Neng Nais saha wae istri anu nyium tarang salaki ku dedeh ku nyaah pahalana sami sareng nyium Hajar Aswad sinareng digugurkeun 70 dosa ku Gusti Allah. Mamah rumasa janten jalmi teh seueur dosa ngan ukur hoyong digugurkeun dosa teh ku Gusti Allah. Nya terus maneh rek kumaha? Nya mohon panginten mamah teh bade nyium we tarang bapak. Ngomong we maneh mah hayang nyium urang. Lain kitu bapak ieu mah hayang ngamalkeun ilmu ti Neng Nais teh. Heuh sok atuh maneh rek sabaraha kali nyiumna.
Si bapak mah pan tadi cek neng nai sakali nyium 70 dosa, 2 kali nyium 140 dosa. Komo lamun teu eureun-eureun mah. Ibu rigidik teh nyamperkeun salakina reketek beheung nak dipalitekeun. Dicium dikecrotan teu eureun-eureun bakotak. Bade kitu Bu. Lamun ibu kitu insyaallah cek salaki ibu teh alhamdulillah Gusti pamajikan abdi balik ti pangajian anu mu balik nak neng nais teh jadi edan. Kada tara biasana meureun urang dieu mah nya. Betakan ti ayeuna mah sok biasakeun bade. Geus lah kumaha ece we lah. Dia lah bawa aku ini